asa sakit nangka euy ngahiliwir euy. Ieu nangka ini. Cengit bener euy. Nangka si Abah juga ngegepluk-gepluk nangka terbalik teh ati teh mah. Angel, Nangka kita asak euy aduh. Hei Abah. Hei. Naon teh rek ngaran nangka sagala naon teh? Belajar kalana sayang manuk kakek. Naon? Sayang manuk. Make sayang manuk sagala puguh rek ngaran nangka bieu di dieu ning dieu ke gepluk-gepluk nu eta. Sayang manuk kakek eta ning teh urang teh. Nah. Paingan nangka sekolah leungit wae atuh penting mah eta. Aduh ampun nangka kakek mah kan udah ka urang sagala ya ada ka sayang manuk urang mah nangka. Atuh dia ada ka sayang manuk atuh direk adinya naik make jeung ngajejodog deui make dia kepluk-kepluk ieu. Paingan ieu tah geus sababaraha hiji. Iraha ya teh iraha. Geus beak 5 ka ieu tah ni tah nangka ieu teh. Aduh astagfirullahaladzim. Hanya ka aing ka dieu da make udah ka aing. Aing lain ada ka sayang manuk eta di luhur. Yo rek kana sayang manuk rek naon pokona ulah kana tanah batur mah ulah prak-prakan kana tanah batur komo make jeung kana deukeut kana nangka lampu aing mah kana beak wae da bati ku Abah. Astagfirullahaladzim aing hanya kal ka dieu kakek nih nu ka aing aduh aing ade atuh Abah mah aing lain rek kana nangka lain rek kana sayang manuk tadi da oge ka dieu teh kaliwat teh kana rek aya sayang manuk kana moal teu meunang di ala dina nangka ieu mah urang mah panteun ngaleungit wae nangka. Kanya huan ini mah yakin ngoan di dia teh asal dia ambean kieu kita ku Abah. Ya nya. Sok salah sangka cenah mah kakek salah sangka. Salah sangka kana urang mah naon teh paingan angka teh beak-beak wae teu ngakan. Nu gablek penting ku saha di alana man pade nu ninggal ka urang wae kakek lain teh. Kana mah di tangan jika marege sugane kapari ieu jelema anu sok kajedog dina tangka-nangka bari sok maling tangka Abah kanya huan teu kajedog dina tangka-nangka. Kajedog sata di are ka sang manuk. Yang manuk eta saketa. Tah sang manuk tah. Kana teh asup akal jeung urang mah geus. Bagus. Yang mereka banget teh. Urang mah teh akal. Pangetong mah ingong wae di dieu, emang dicuriga mah. Kadulah dicuriga kakek aing teh. Aduh, ampun aing dicuriga wae ku siapa bener aing. Da rek kumaha sok ayeuna. Kumaha nangka tuh geus kali tong ka dieu deui pokona ku aing rek make cucuk salak di dieu nage. Kajen teh. Sudah ka aing arek nggak sayang manuk ka desa teh. Ala, sayang manuk anu di dieu mah di ala mesin aya di luhur oge ulah. Pokona mah banget teh ieu teh. Ulah pokona ulah. Mane lamun nicak ka tanah batur di ku aing dibaban sia sukuna. Dibaban lamun tanah kaliwat ada we. Sebenarnya kaliwat ka dieu nya. Da ieu mah tanah. Kaliwat ka dieu. Ieu mah tanah. Dibaban ku aing cokol sia. Rek naon make babaraksa ka dieu make jeung umaha. Ari babaraksa ka ieu teh tas. Kaduh jeung ku kehetan nu di aing. Pokona mah nangka wae sok aing teh. Pokona nangka reueuh wae. Geus mantog kitu mantog lah. Nangka wae hayu wae ah. Nya. Aing teh genah teh genah. Aing tadi lega ka sayang manuk. Pokona ulah di ala sayang manuk mah aya di tangka nangka urang di dieu teu meunang pokona mah. Aduh, sampun aing. Sia lamun ngaliwat ka dieu nya ka tanah aing. Dibawa cokona. Pantog aing bener kitu mah. Balik aki-aki sepupu manehan anu kakarayapan di dieu geus eueuh hage 5 siki ungga rek di ala. Eueuh di ala nu gableg mah ngasin bae ungga mantog ka eta. Teu balik ting ternyata Abah nih yakin. Mantog gitu geus mantog di ka dieu ditungguan ku aing barang penting ieu na mah. Teu balik ting keun aing rek wan mantog di moal ka dieu ditungguan di garung ku aing di dieu. Wah aing jadi kanyohoan ku si kakek daripada keun mah aing rek mantog kakek. Si era ku batur aing mantog. Wah.